nu mantap hadis Kangjeng Nabi teh supaya rapi aya seorang manusia Imam Bukhari ngaranna nyana ngalalakon ti Afghanistan langsung ke Turki ke Mekah ke Madinah ke Turki ke Yaman ngasal ngadenge aya sahabat anu boga hadis ku nyana disampeurkeun di Mekah di Madinah langsung terus ke Yaman langsung terus ke Baghdad ke Jordania terus bae ka muana asal kadenge aya sahabat beusi boga hadis catat ku nyana teteh pohara amat meureunanan geus gerahkeun tanagana hartana kekuatana pikiranana zaman harita kan lain zaman kendaraan babari hese melalui kendaraan onta kuda paling ge kitu kene ti nagara ka nagara melalui laut kapal lagi tongkang masalah tapi keuletan Imam Bukhari terangkumlah sekian ribu hadis surtil ku nyana rawi hadis ieu kieu di samping nyana nyaritakeun hadis neangan hadis jelema nu nyaritakeun hadisna ku nyana ditanya saha ngaran waktu ieu kumaha narima hadisna teh keur kumaha jeung kumaha loba nu akur hadis eta katarima ku ieu katarima ku ieu katarima ke saat mana nyaritakeunana Imam Bukhari luar biasa jang naon eta maksudna supaya jelas Imam Bukhari ieu ucapan Kangjeng Nabi anu sahih ieu ucapan Kangjeng Nabi anu dhaif ieu ucapan Kangjeng mantak aya bae mustalah hadis aya hadis mu'an'an aya hadis mu'dhal aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis kitu naon kitu berbagai-bagai ieulah mustalah hadis supaya beusi lain ucapan Kangjeng Nabi disangka ucapan Kangjeng Nabi besi ucapan Kangjeng Nabi di lain-lain geus jelas ya Bukhari ya Muslim cek Imam Muslim ulah keluar ti dieu nah urang kuari geus geunaheun jasa Imam Bukhari mah pohar sakitu hebat ta Imam Bukhari balik nya ka Afghanistan diseret ku umatna diseret lantaran nyana teh mung nyaritakeun Quran hadis tetap Quran godib mempertahankan eta doang di samping mempertahankan eta mempertahankan sababaraha hukum nu dirobah ku raja saat eta nyada teu nuturkeun pemerintah diseret dina kuda Imam Bukhari coba Masya Allah batu ieu non sirahna teh ngadu jeung batu dak dikduk beres diseret maksudna nabi dibunuh terus leuleus Imam Bukhari tapi tetap Imam Bukhari di bulan ieu masih ngajar keneh bae ngajar hadis teu lila maot iyalah Imam Bukhari dimakaungkeun di Afghanistan nu mantap datang ka kuari urang Afgan kekuatan jihadna luar biasa geus cenah mah kajian kumaha boga naon boga Imam Bukhari iyalah panutan kami paeh diseret jihad fisabilillah kami hayang bareng jeung Imam Bukhari dunia ieu nanaonan nu penting di akhirat ngahiji jeung bendera Imam Bukhari di negara kami aya Imam Bukhari kami deuk nuturkeun eta para rebat jasa di Baghdad kitu keneh di Mekah kitu keneh nu asli mah naluturkeun eta